Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para wargi sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, teu karaos urang ngalaksanakeun saum Ramadan tos dina dinten anu ke-12 anu mangrupikeun ieu teh fase kadua dina 30 dinten sasi Ramadan. Saatosna urang kamari ngalaksanakeun di dinten kahiji dugi ka dinten ke-10 anu mangrupikeun fase lungsuna rahmat Allah. Atuh ayeuna urang ngalakonan di dinten 11 dugi ka dinten ke-20 ieu mangrupikeun fase magfirah. Hartosna dina fase ieu Allah ngalungsurkeun magfirahna, ngalungsurkeun panghampurana keur saha keur jalma-jalma anu bener-bener mikahayang kana magfirah Allah, bener-bener hayang dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu dina dintenan ka-11 dugi ka-20 ieu teu aya deui amalan anu utama anu urang tiasa dilaksanakeun salian ti amal anu wajib saum Ramadan, oge amal tarawehna, oge amal-amal anu sanesna. Aya deui hiji amalan anu kalintang utamina ku urang dipilampah, nyaeta naon? Pek seueurkeun ku urang ngoskeun istighfar. Kalayan disarangan ku hati nu ikhlas nyuhunkeun ka Allah, ngarah naon? Ngarah Allah ngahapus dina sagala rupi dosa-dosa urang nu ku urang parantos dipilampah di taun kapangka dugikeun ka dengan umat kita aya jalmi anu terjamin bersih tina sadaya dosa. Yakin urang sadayana teu luput tina ngalakonan dosa. Jalaran kitu urang mangpaatkeun ieu sasi Ramadan anu pinuh ku magfirah Allah, urang mangpaatkeun sangka naon? Sangka eta magfirah Allah lungsurkeun urang sadayana nalika dina lebet sasi Syawal urang sadayana tos leres-leres jalmi-jalmi anu ku Allah parantos dibersihkeun tina sagala dosa-dosa anu urang tos dipilampah. Sakumaha dawuhan Allah dina Quran surat Al-Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah, dan bersegeralah, buru-buru kernaon, buru-buru teangan magfirah Allah, buru-buru minta ampunan ke Allah. Sabab naon? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga anu legana leuwih-leuwih tibatan langit jeung bumi, uiddat lil muttaqin, eta dibikeun ku Allah ka jalma-jalma anu tarakwa. Ari jalma anu takwa salah sawiosna nyaeta naon? Jalma-jalma anu ngabersihan dirina tina sagala ngareged, tina sagala dosa perdosaanana, teu waleh dina tiap detikna, dina tiap saatna, naon? Hatena teu waleh pinuh ku istighfar ka Allah, ngarumasakeun bahwa urang sadayana teh teu leupas tina nu namina dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Oge sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu min kulli yaumin mi'ata marratin. Saur Kanjeng Nabi, tobat aranjeun kabeh ka Allah, sabab kami, sabab Kanjeng Nabi tobat ka Allah dina setiap poena tara leuwih tara kurang, maksudna tara kurang ti 100 kali tobat ka Allah. Hartosna lain berarti Kanjeng Nabi tobat ukur 100 kali maca istighfar, tapi ieu nandakeun teu kurang dina 100, hartosna leuwih ti 100 tiap dinten teh. Ari urang anu jalmi lamokot ku dosa, kadang urang sok hararese tina tobat, kadang urang sok hararese ieu lisan urang teh ngucapkeun istighfar ka Allah. Dia dina tayangan dinten ayeuna sing janten pepeling ati panggeing kerasa urang, sangka naon? Sangkan urang rumasa loba ku dosa, nu akhirna urang nyeueurkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia
kaluar tina Ramadan ieu urang sadayana dijantenkeun jami-jami anu betul-betul bersih tina segala dosa sehingga urang kalebetkeun la'allakum tattaqun jami-jami anu takwa. Sakitu teh sakapiatur akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.